Daun salam di Cikaum, gegeroh bakat ku butuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping mah di samping, tapi teu disalempak. Kakuping mah kakuping, tapi teu kompak. Sekali dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teu hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu ku pribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Tina sabada sim kuring nyanggakeun tahiyatul islamiyah anu jadi kahormatan puji miwah syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Anu alhamdulillah kalayan takdir timantena urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina tempat anu ieu barokah. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh singajantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge rahmat miwah salam mugia salalamina dicurah tur dilimpah ka paduka Rasul wastana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap ka para keluargana, sahabatna, tabiina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan ieu caritaan teh ku judul santri gaul. Santri kudu gaul, ari ngaran gaul di dieu nyaeta wawasan luas, sagala nyaho, sagala apal, boh perkara dunia atawa akhirat. Jeung gaul oge bergaul jeung masyarakat, deukeut jeung masyarakat, meh dina nalika amar ma'ruf nahi mungkar gampang nerapkeunana. Ngingitan dina kaalusan, nyarek dina kagorengan, aya carana. Pahami pendekatan jeung masyarakat kudu alus. Ulah bebeledagan tepuguh, nu geunaheun nepikeunna, lamun salah mah engkena kalabur. Santri oge kudu apal teknologi, meh dina nalika engke dakwah mencakup semua generasi. Alusna bahasa loba anu kakuasai, meh henteu miskomunikasi, bahaya miskomunikasi mah. Aya carita hiji santri nganjang ka imah babaturanana. Bapana teh orang Batak, ari santri eta orang Sunda. Dahar we babarengan di imahna teh. Cek bapana teh, "Dek, nanti kalau sudah beres makan piringnya letakkan di bawah." Maksud bapak nama letakan, simpen. Si santri eta teu nyaho logat Batak, atuh eta piring teh diletakan di handap. Cek babaturana teh, "Bro, maneh keur naon ngaletakan piring di handap? Lapar keneh maneh teh?" Lain urang mah dititah ku bapa maneh, cenah lamun beres dahar titah diletakan. Aduh bro, lain diletakan, lain dilamot, diletakan teh disimpen. Logat Batak mah kitu, sok pake e lain e. Jadi weh era eta santri teh. Mata kawasan santri mah kudu luas, komo dina nalika nerangkeun hukum meh bener. Lobakeun ilmu jeung pangalaman, dina nalika gaul mah gampang dekeutna jeung masyarakat teh. Ulah ku uleun komo cicingeun, kudu sigap santri mah kudu wani. Komo dina palebah amar ma'ruf nahi mungkar. Aya anu berbuat dosa ingetan carek ku cara anu merenah.
sakumaha pidauh Rasul, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antaramu yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Kade ulah antep culeos, tewani ku perbuatannya kulisan. Lamun kulisan tewani nya doakeun ku urang supaya eling, supaya soleh. Kade jalma mukmin mah kudu amar ma'ruf nahi mungkar, khususna santri, sabab eta diparentahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha pidauh Allah anu hartosna, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan urang sadaya jadi santri anu gaul, anu berpegang teguh kana syariat, serta digampilkeun dina milari ilmuna, supaya wawasan bertambah, semakin getol kana ibadah, serta dipasihan rizki anu berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, muaseur anu dicarios, urang tutup ku pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada acara yang akan datang, boleh undang saya lagi. Urang tutup oge ku sholawat, yuk sasarangan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sesarengan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring nyungkeun hapunten, bilih aya cariosan anu tegenah kana manah, sumarabah kana bayah, nyungkelit kanu pejit, ngabentur kana tuur, ngablentrang kanu tarang, sim kuring nyungkeun hapunten. Naon sababna? Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, jikalau lidah melukai hati mau kemana obat dicari. Sakali deui sim kuring nyungkeun hapunten, ti sim kuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.